Langkung dipayun sabadana simkuri ngalisan kedayatul mubarakah rupina lapan assalamualaikum. Puja sinarang syukur urang sangga keheula ka Allah anu Maha Gopur. Sholawat beserta salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekakantut kanu janten keluargina, para sahabatna, tabi'in tabi'atna, muslimin muslimat tubi ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu saterasna panginten alhamdulillah urang sadayana dina ieu waktos biasa ngalaksanakeun kewajiban yana thalabul ilmi. Mudah-mudahan seringna urang thalabul ilmi, ilmu urang masing aya panambihan, ilmu urang masing bertambah-tambah, oge kecukup ilmu amal urang oge masing bertambah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana, dina ieu waktos simkuring bade nyarioskeun cariosan sahabat Kangjeng Rasul anu namina Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dauhan mantena innal mu'mina yang bagi ayyakuna masya. Saur Sayyidina Utsman innal mu'mina sanya jalma mukmin. Jadi lamun jalma eta mukmina sampurna, pasti dina manahna dina hatena boga rasa sieun. Kana naon bisitati anwa'in, kana nu genep perkara. Berarti lamun hate urang aya rasa sieun kana nu genep perkara nu bakal dicaritakeun, berarti keimanan urang, kemungkinan urang teh geus ner-neran karek sampurna. Tapi sawihna lamun ketika mungkin nu genep dicaritakeun hate teh damang-damang we, teu aya rasa sieun, teu aya rasa khawatir, berarti keimanan urang, kemukminan urang teh dipertanyakeun. Nah sampurna kana pinteuna. Nah aya dina diri urang teh kana pinteun. Buah-buah Islam teh dina KTP unggul nya dina Allah. Mana cenah atuh nu genep teh nu kahiji saur Sayyidina Utsman ahaduha ayyaqufa min kibalillahi ayyahuda minhul iman. Kudu jalma anu iman sampurna mah pasti boga rasa sieun dina manehna, sieun ketika manehna dicabut nyawa ku Allah teh sieun dibarengan jeung dicabut keimanan. Ya. Dari masalah sieun maot mah da disieun-sieun sing teu oge da bakal aya maot mah. Nu paling kudu disieunkeun mah yakni dicabut keimanan. Angkilang tong ngomongkeun
Itu siksa ke akhirat ketika orang dicabut nyawa we. Ketika dicarioskeun dina kitab Darul Hikmah, ketika orang sakaratul maut, orang teh bakal didatangan ke 4 malaikat cenah. Dan jadi ketika orang jelma sakaratul maut, ya, jelma teh sakaratul maut teh pasti cenah cek dina kitab Darul Hikmah bakal didatangan ke 4 malaikat. Datang malaikat nu pertama nguluk salam ka jalma anu sakaratul maut. Cek malaikat nu pertama, "Hei, jalma anu keur sakaratul maut, kaula teh malaikat anu sok mere rezeki ka anjeun." Jadi Allah mere rezeki ka anjeun teh diwakili melalui kaula cek malaikat. Ngan dina detik ayeuna dina waktu ayeuna kaula geus neangan rizki ti masih kuwi ka pagi, malahan bagi alam dunia teh teangan rizki jaman itu ka pagi. Geus eueuh rizki jaman itu. Sebab detik ayeuna, poe ayeuna detik ayeuna kaula moal bisa mere rizki ka ayeuna. Ulur malaikat nu kahiji, datang malaikat nu kadua, cek malaikat nu kadua, kaula teh malaikat anu sok mere cai, anu sok mere hidung ka anjeun. Tapi dina detik ayeuna kaula teh neangan cai jang mere cai ka anjeun teh geus teu mani. Mata nu keur sakaratul maut mah tong ngomongkeun dibere cai sateko atana bisa gelas. Sasenok teh balik deui ka kuat. Dan geus sakitu pancai. Ya. Nah, datang malaikat nu katilu eta mah malaikat anu sok mere napas. Jadi napas urang teh diatur ku malaikat. Cek malaikat napas kaula anu sok mere napas ka anjeun, tapi dina waktu ayeuna detik ayeuna teh neangan napas jang anjeun teh geus teu mani. Ya, geus eueuh napas jang anjeun. Datang nu terakhir nya teh malaikat aja. Ah, datang eta mah kakarek nyawa urang teh dicabut. Hangkilang dicabut nyawa digambarkeun anak ke ieu mah urang ngapalkeun maot teh supaya sieun. Dicabut nyawa teh nyeri-nyeri na dicabut nyawa ku ulama digambarkeun seperti urang ngalah awi anu leutik. Dilarat eta awi teh. Ngan dilaratna nu kitu redang-redang teh teu didempeskeun diberean sakitu tah sajeungkal. Nya, dilarat tapi dibere sajeungkal. Ari geus beres kitu diasupkeun ka leutik ai urang. Tapi diasupkeun atuh jangan pucukna. Ditarik ti dieu. Ieu didangkan urangnya. Yuridang ketika diasupkeun diduduk ti dieu bari awina diasupkeun tina cocongan bari yuridang pan nyadapna ka luhur. Eta teh sapertikeun kitu nyerita teh. Ya, dibayangkeun kula sapertikeun kitu. Beres dicabut nyawa, langsung dilepatkeun kitu di pulasara seperti biasana kakarek diasupkeun ka alam kubur. Di alam kubur ge lain senang. Sok aya pan jalma teh lah tina saya mau menipu mah mending pae sama geus pae teh beurang rek senang. Nu padahal ketika tos maot teh bakal nyang hareupan yakni nu disebutkeun lamun cilaka mah siksa kubur. Ngan aya ieu dina kitab Al-Qur'an dicarioskeun deui lamun urang di alam kubur hayang lega, hayang caang, hayang salamet tina siksa kubur, mangka cek katerangan wayahna urang kudu di alam dunia ayeuna kudu bisa ngalaksanakeun 4 perkara jeung kudu bisa ngajauhan 4 perkara. So, ayeuna mah tinggal urang we lamun urang dikubur ke hayang lega, lamun dikubur urang ke hayang caang, lamun ke urang dikubur hayang salamet tina siksaan kubur, mangka wayahna urang kudu bisa ngalaksanakeun 4 ngajauhan 4. Dalamun salamet di kubur ka akhirat ge bakal salamet sabab kubur teh gambaran hidayah. Lamun cilaka disiksa urang di kubur, yang masalah ge di akhirat ge disiksa oleh mana cenah 4? Amal arba'atu alladhi yulajimuha. Anu 4 anu kudu ku urang dilaksanakeun ayeuna sewaktu urang hirup teh nu pertama yakni as-sholatu salat nu 5 waktu. Awas.
Salat nu 5 waktu kurang ulah sampai ka katinggalin. Sakali kurang atanapi urang kaliwat buru-buru kodoan. Matakan cek Syekh Ali Jaber mah rek kumaha urang hirup di alam dunia, rek profesi urang naon, rek tukang maksiat kumaha, rek jelema kumaha wae, tetep salat mah urang tinggalkeun. Saaja urang tukang maksiat. Namun dibilang urang teh contohna teh tukang maksiat, naon wae maksiat urang dilaksanakeun. Dimulai ngabunuh, dimulai zina, mabok, naon tetap sanajan urang sebagai itu salat mah ulah sampai ka ditinggalkeun. Bangsa tadi bangsa. Karek naon ge profesi urang, hiji salat ulah ditinggalkeun. Namun sabab-sabab geuning dina irsadna digambarkeun salat teh sapertikeun ibadah, sapertikeun mani. Lamun urang salat dokor teh bebersih ti dosa urang ti isuk ti subuh ka dokor. Salat asar bebersih ti dokor ka asar. Salat maghrib bebersih ti asar ka maghrib. Salat subuh bebersih ti isya ka subuh. Mata subuh mah sanajan 2 rakaat oge boga anu digawe teh. Naon sabab lila atuh ti isya ka subuh teh lila waktuna. Lamun dosa teh malah digawe dosa loba meureun. Ya, oh malahan mah beres sholat di barenganku ngalaksanakeun sholat sunat ba'diyah qobliyahna terus wiridanana sabab lamun urang sholat hungkul mah sapertikeun mani cenah teu make sabun. Mani teu make sabun, bersih-bersihna mah ngan teu seungit jadi teu pantes. Lamun sholat teh hungkul, ikum leos, bersih-bersihna mah ngan sarua jeung teu ngangge sabun. Lamun kuman mah aya keneh bener. Tapi lamun urang imam ngangge sabun nyikat gigi malahan beres imam teh urang teh dandan diseungitan diminyakan isajabi bersih teh awak urang oge seungit jeung pantes. Tah salat teh kudu kitu. Isajabi urang salat fardu teh qobliyah ba'diyah wiridanana. Komo eta dina wiridan astagfirullahaladzim nepi ka amin cerita-ceritana kieu. Riwayatna kieu. Bageuna para nabi kumpul, kabeh para nabi kumpul. Ngadap kata nabi nanyakeun ka Nabi Hidir. Nabi Hidir pancan pukus aya aya nya Nabi Hidir mah. Ceuk para nabi punten Nabi Hidir kaula rek nanyakeun wirid-wirid naon, amalan-amalan naon, pagawean-pagawean naon, lamun ketika dipigawe eta nu migawe teh bakal maut husnul khotimah, yakni cek urang mah harus tuntung di surga leuh lah. Sok amal-amal naon wirid lamun wirid naon. Cek malaikat cek Nabi Hidir ke cenah. Kaula ge teu apa sebenarnya mah. Ke tanyakeun heula ka guru kasa ka Nabi Muhammad. Tanyakeun lah ka Nabi Muhammad. Punten cenah Nabi Muhammad, kaula teh ditanya ku para nabi sadayana, yen amalan naon wirid naon anu matak nyalametkeun engke di akhirat. Anu lamun maot teh maut husnul khotimah. Cek Kanjeng Nabi Muhammad, cenah kaula ge can apa saja geus dibere wahyu ku Allah. Can apa cenah saperda kaula. Ting amalan naon anu matak maot anu husnul khotimah teh. Ke cenah urang tanyakeun heula ka guru nyata ka malaikat Jibril. Tanyakeun lah ka malaikat Jibril bukan ke Nabi Muhammad. PT malaikat Jibril gitu apa leuh. Kayak malaikat Jibril urang tanyakeun heula ka Allah. Ditanyakeunlah ka Allah, cek Allah lamun aya kitu lam bejakeun ku anjeun malaikat Jibril ka anjeun Nabi Muhammad, ke Muhammad bejakeun ka Nabi Hidir, di Nabi Hidir bejakeun ka para nabi, bejakeun ka umat-umat Nabi Muhammad, lamun hayang maut anu husnul khotimah tak wiridkeun baca ku anjeun yakni anu sok dibaca ku urang sabadana tepan astagfirullahaladzim wa liwalidayah nepi ka amin. Subhanallah walhamdulillah eta anu sok dibaca ku urang. Ku ulama dirangkum lah ku ulama nya dimulai dirangkum dicanakan dikumpulkeun ditunak lah atanapi diwiridkeun lah sabadat-sabadatna sapa. Itu teh menang ulama teh menang nganakan teh menang ngumpulkeun. Lamun urang hayang ike maot husnul khotimah hayang selamat nya hayang selamat wayahna tos netepan teh wiridan heula tuturkeun heula imam nya tuturkeun heula imam kudu nama teh 5 waktu sadayana mandi urang mah maghrib jeung subuhnya dohor mah nepi ka dinya we geuningan astagfirullahaladzim amin we geuning tuh kudu nama eta teh unggal netepan 5 waktu
geus lumayan mereka ge subuh jeung maghrib ge lamun subuhna teh keberangan deui aya keberangan mah urang sorangan ikum leos deui ya aduh ai sorangan mah began ngarannya kata kudu berjamaah tah janten anu matak nyalametkeun di kubur jeung matak ngalagapkeun di kubur jeung matak nyaangkeun di kubur teh hiji nu opat teh salat ulah sampai ka katingan nya awas hiji tah nu kadua lamun hayang salamet di kubur teh ulah sampai ka urang sapoe sapeting katinggalieun henteu ngalaksanakeun sedekah awas sedekah kudu sakumaha sedekah teh sedekah mah teu ditingali nilai gede jeung leutik nu penting ka dilaksanakeun urang mampuna atawa ikhlasna 2000 atukeun bae ya eta masukkeun kana Eropa lamun mereka tua mah teh da urang teh ikhlasna tapi mampuna dengan 10 sampul sok wae nu penting urang ulah kaliwat selama sampai sapeting teh ulah kaliwat ngalaksanakeun sedekah sanajan saeutik kana sanajan sedekah para kecil penting urang geus sian eta we sedekah ya kita mataknya alamatkeun di kubur mataknya angkeun di kubur dua kan tilu anu matak nyalamatkeun di kubur teh yakni maca Al-Qur'an wah maca Al-Qur'an ada urang sapoe-sapeting ulah teu muka-muka acan ya urang masuk ingat kana Qur'an teh ke bulan puasa bari kana tamat deui sapoe-sapeting teh urang teh kudu maca Al-Qur'an rek sakumaha we rek sajud tekuat sajud mah urang mah sakali diuk teh rek 5 lemar da sajud teh dihitung teh rata-rata 10 lemar ya cenah urang mah 5 lemar we kita ngajud mampuna sakitu mangga teu kuat cenah aya 2 lemar mangga teu kuat rek salamar mangga teu kuat rek sakaca mangga teu kuat rek saayat mangga asal mah tuh sok pasangkeun waktuna kiraha urang cek urang teh badana tepan maghrib bari ngadoa-ngadoa isya maca Quran sok nang kadem kudu mayang ulah saminggu maca satahun henteu lah kitu atuh ya cenah urang mah rek tos tepan asar we bari nungguan maghrib mangga urang mah tos tepan dohor urang mah jam 10 isuk we mangga nu penting urang nyiapkeun atanapi nyesepkeun waktu jang maca Quran sakumaha we asal sapoe-sapeting aya bacaan Quran jangan ada os, jadinya sholat oke dah beda duit kan mana? Dia mah khusus we. Sok lamun sapoe salamar oke taruh 1 tahun, dah ada kudu saeutik deui tamat. Ya, taruh 1 tahun. Salamar sekan. 1 tahun teh sabaraha 330 poe itu sama deh. Leuwih katanya. Leuwih. Ya. Eta urang teh cenah istiqomahna istiqomah urang hiji salat sedekah maca Quran nu terakhir awas yakni kudu mayengkeun atanapi kudu maca naon yakni maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa ya nyata nu aya dina wiridan eta geus maca tasbih ya itu salat urang teh osok alhamdulillah salatna sedekah tanya orang itu sudah teh kadang-kadang mayang ngapainnya eta coba eta maca Quran ditara kurang teh lamun maca tasbih sok dina wiridan sok tinggal nu mana itu urang nu mana nu tara mayang tinggal eta tingkatkeun urang lamun urang geus bisa mayangkeun opat eta mangka yakin urang bakal disalametkeun di alam kubur ya beres cenah opat eta bisa hade kudu bisa ngajauhan anu opat deui teu cukup kudu bisa ngalaksanakeun opat tapi urang kudu bisa ngajauhan nu opat yakni ulah dilaksanakeun mana nu kahiji ketika urang ngawangkong ulah ngabohong nya aduh ngabohong kadang-kadang keur ngaji ieu ge aya teh ngomong teh Aku cek ulang-ulang haja-hajakeun lah ya ketika urang ngabohong teu kahajang meureun ya ngakulah sampai ke urang teh ngabohong teh meuni dirancang di pohon teh eta mah ulah atuh ya
ulah loba teh ngabohong nya kade dan naon atuh untungna urang teh ngaseukur batur percaya naonnya coba lamun urang ngabohong menangkeun duit teu alah teh da eta tukang musok cenah ngomong pamajikan nya menang lauk ya 2 kilo mah gede bang nah lepas deui ku 2 kilo buat 2 kilo lain kan nyangkut rada tarik meureun oh jangan yakin geus yakinkeun naon bohong teh ngomong tanpa bukti gitu teu aku jeung bukti bohong kata ngomong teh eta bohong teu lah ngomong teh kudu disurahkeun da apa ngabohong kan wahyana ade wahyana nu katilu ulah sampai ka urang ngadu-ngadu kasih A ngomong kieu kasih B ngomong kieu papangih si A jeung si B deur kalau kitu ulah hasilna urang ngadu lagi ngadukeun jelema ngadukeun sato sarua ngadu lemeuna kan nu terakhir anu ulah dilaksanakeun teh ieu naon yakni ketika urang kahampangan ulah sampai ka urang teu obeh atanapi teu nisan atanapi obeh jeung obeh nama nisan jeung nisan nama ngan henteu bersih apa eta teh perkara anu sepele tapi mata ngabahayakeun nepi ka saur Kanjeng Nabi istanjihu minal qauli fa inna amata adabil qabri minhu saur Kanjeng Nabi kudu dibersihan dilaman anjeun tos kahampangan wayahna kudu dibersihan naon sabab ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dibukakeun ku Allah ningali Kanjeng Nabi ka alam kubur ceuk Kanjeng Nabi 89% di kubur jelema disiksa lain ku sabab teu ibadah mah getol tahajud baca Quran salat fardu mingguan getol tapi kunaon disiksa si orang ketika ngongkol ketika kahampangan teu bisa bebersih dina tos kahampangan urang udah lapor sok urang tipis kahampangan pabehan titik itu mungkul teh tapi deui kaluarlah cai bungsu nempellah kana sarungna di angon tepan aku tepan ada bisa ketika tos abdas tadi kaluar deui eta cai bungsu maka abdas teh batal nya maca Qur'ana napa Qur'ana doraka salatna doraka nanaon doraka dan teu boga abdas nya mata hati-hati mata diatur ketika kahampangan tos kamari dipetakeun kudu kieu kahampangan teh lamun masih aya dari didengengkeun malahan kamari dicarioskeun anu kaluar tina gagaduhan teh aya nu najis aya nu tos kamari dicarioskeun loh nya eta saur Kanjeng Nabi 88% dikubur nu disiksa lain ku sabab teu ibadah tapi ku sabab manehna kurang paham dina masalah najis eta teh sok biasa geuningan di jalan kececer aya daun ada telur ada daun geuning asukeun deui ya atawa disintrekan ini jepret asukeun deui pek teh panganten jeung istrina teu obeh heula teu pake panganten dijadikeun anak eta jadi najis eta najis wah ge anak deui ada urang kudu siap bersih tah jadi kuihan deui lamun urang hayang dicaangkeun di kubur hayang dilegapkeun di kubur nya terus hayang diselametkeun tina siksa kubur laksanakeun opat naon salat sedekah maca Quran maca tasbih jauhkan opat naon ngabohong ngadu-ngadu hianat jeung ketika kahampangan ulah supaya dina masalah bersih eta laksanakeun wah kaamalkeun ieu ge urang teh bahagia deh kaamalkeun ilmu sakieu ge urang teh geus wah nya salamat ieu katerangan dina kitab Dakwai nya Dakwai Tahbar nya kapenakna nah jadi kuihan deui saur Sayyidina Utsman anu kudu dipikasieun ku jalma anu beriman teh yakni sieun dicabut nyawa dibarengan dicabut jeung keimanan sabab lamun dicabut nyawa dibarengan jeung dicabut keimanan urang teh moal aya jahitanana langgeng we dina neraka tapi sanajan urang hirup di alam dunya loba maksiat tapi maotna kabawa iman tong mungkeun badag sana tong mungkeun gede kabawa imanna sanajan sagede kacang herang kabawa iman eta kabawa maot maka lila ini lagi urang bakal dijahit bakal diasupkeun ka surga maka
geninganan kusieun-sieuna dicabut nyawa jeung dicabut keimanan. Imam Ibnu Mas'ud mah ngadoana kieu diterapkeun di dieu doa Imam Ibnu Mas'ud, Allahumma inni as'aluka imanan la yarhadu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa muraqabata. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akhlaqinani kulidah. Ah cenah teu kata aku kusuna we lah naon cenah. Ketika kusuna tepan ya Allah hayang ditetepkeun iman sinang Islam cek urang. Mawa hayang kabawa iman sinang Islam gitu kan. Urang-urang pokok. Nya kudu hati-hati ketika urang mau teh ulah sampaikan iman urang dicabut yakni ulah ngalaksanakeun pamurtadan. Bok murtad ucapan, bok murtad tekadan, bok murtad tingkah. Pamurtadan mah dipabarkeunna, ditulisna, atanapi dijelaskeunna teh dina kitab Sulamul Taufik. Wah, di dinya aya. Ya, ngomong naon teh timbul kana murtad. Nya. Hiji, tah, kudu dikasieun tah. Anu kadua saur Sayyidina Utsman anu dipikasieun tewasani aya qopa min ibalil hafarati urang kudu sieun ka malaikat hafaro. Saha malaikat hafaro teh ae al-katibina li a'malil ibadi yakni malaikat menyatetkeun amal perbuatan urang ke di alam dunya anu sok disebutkeun malaikat raqib jeung atid. Sieun kunaon ayat tubuh alaihi ma yang tadi hubi yaumul kiamah bisi amal urang anu goreng dicatetkeun ku malaikat raqib atid terus diteureun teu kaburu urang tobat kabawa ka akhirat kabawa ka poe kiamah. Di poe kiamah dibuka ka saksi ku sakabeh jalma kagorengan urang teh kanyahoan ku sakabeh jalma ti mimiti Nabi Adam nepi ka jalma akhir zaman. Balik elakna di akhirat mah beda jeung era di dunia. Lamun era di dunia mah urang teh ngariung cekuk ke urang teh hitut. Pasti wajah urang teh beureum da ku sabab era. Tah eta era di dunia, tapi lamun ngomongkeun era di akhirat lain beureum wajah teh. Naon? Ieu kulit teh daging teh morok banget ku era di akhirat. Nya? Era di dunia langsung beureum. Tapi era di akhirat masya Allah nepi ka kos kumaha urang meuleum plastik harus sudah cek katerangan sabab cenah jalma teh sapoekna teh ku Allah teh di ku malaikat teh diberi buku salaman anu nyaritakeun gitu sapoe sapeuting ku malaikat disayapkeun buku kosong salaman dituliskeun dimulai tingkah laku ucapan tekad dituliskeun nya beres sampai sapeting ditilepkeun langsung disimpen. Ngan lamun pas ditilepkeun dina eta buku teu aya catetan maca istighfar pas ditilepkeun teh jadi poek hideung. Tapi lamun ketika ditilepkeun aya bacaan istighfar maka eta buku teh bakal jadi ngempur kos cahaya. Mata kula katinggalieun terus tepan mah astagfirullahaladzim. Mung teh mah 3 kali we eta. Geus terlupa keluar. Ayo ngomong teh mah astagfirullahaladzim li wali walidayah wa yasabiru ki wajibati alaya jeung saterusna beres eta 3 kali lupa buru-buru bisi ngomong teh mah ulah katinggalan istighfar sabab ketika ditilepkeun eta buku amal lamun aya istighfaran maka jadi cahaya terus ditilepkeun kitu dikumpulkeun datanglah sataun anu sebutkeun nisfu saban kakarek disetorkeun ka Allah dicatetlah ke dina buku gede terus unggal tahun kitu ketika eta jalma maot buku anu gede ditilepkeun dikongkorongkeun ka jalmana masing-masing engke datang poe kiamat jalma teh geus dikongkorongan ku buku amal catatan manehna masing-masing moal pahili moal ieu mah buku ieu jadi pahili ka dieu moal itu mah kopi pahili bukuna jeung buku ajengan moal urang jadi halus ya teh catatan urang teh moal jadi digambar itu masing-masing. Ketika geus poe kiamat, wallah sok ku anjeun buka baca ku anjeun tingkah laku anjeun baheula keur waktu di alam dunya ngagalangkang dibaca di payunan atanapi disaksian ku sakabeh jalma timiti Nabi Adam nepi ka dari zaman maca urang teh tingkah laku urang nya
Ayeuna tong boroni ngomongkeun kagorengan urang panyahan ku sakabeh jalma. Ieu mah kagorengan urang kanyahoan ku mitoha ku jelema nepi ka era aduh teh era teh luar biasa. Oh ieu mah kanyahoan ku para nabi, kanyahoan ku para ulama anu kurang nepi ka segala. Kanyahoan ke era luar biasa. Mata cek Sin Usman anu kudu dipikasieun teh yakni sieun ka malaikat hafado sieun amal goreng urang dicatet terus engke kabuka di akhirat. Kumaha sangkan urang amal goreng dicatet tapi teu kabawa ka akhirat, mangka teu aya deui iwat ti urang kudu maca istighfar, kudu tobat ka Allah. Ngan aya ari istighfar. Nah, saudara kieu. Ketika urang nyen kagorengan, lamun istighfar mah syarat-syaratna loba. Balik can kudu ditarimakan. Kumaha atuh sangkan kagorengan urang eueuh teh ketika urang tos migawe kagorengan tuturkeun ku migawe kalusan dina. Dia bakal katutup kagorengan. Aya kata-kata tutup. Ketika urang maksiat beres maksiat cek urang isuk teh tadi teh isuk teh maksiat. Bae karek sorako ieu duit 1 juta, sorako duit 1 juta. Kagorengan bisa katutup ku nyen kalusan. Kunaon we? Jadi kagorengan teh beres yang kagorengan tutup ke buka halus kan. Ya, kunaon we urang mun sebutkeun halus di agama. Sabab cek sakalina kagorengan teh bisa katutup ku eta kahalusan. Ya, ngan musim serima eta we astagfirullahaladzim li wali walidayya. Tuh, ya. Dua. Katilu. Saur Sayyidina Utsman anu kudu dipikasieun ku urang teh yakni nomor katiluna wasalisu ayyahopa min kibali saitoni ayyub tila amalahu yakni urang kudu sieun ka setan. Naon make kudu sieun ka setan? Sieun eta setan teh ayyub tila ngabatalkeun amalahu salihu kana amal saleh urang. Awas kudu hati-hati. Sabab setan janji ka Allah Gusti abdi mah janji rek meak-meakeun tangga rek ngerahkeun anak buah keur ngagoda Adam jeung anak-anakna. Anggeula setan mah teu pae nya, teu pae ari anakan ngaredu ari pae teu. Nah, jadi nu ngagoda Kangjeng Nabi nu ngagoda para wali aya keneh. Wah, urang lamun digoda. Tah. Nepi ka kieu geuningan. Digambarkeunana. Datang waktu mingguan. Cek setan teh ratong mingguan penting Jumat ayeuna mah tunu ya isukan aya deui ge dina poe Bohe poe Minggu Jumat mah atulah bari teu lebak mah jauh ya ngeun dina Jumat mah cek urang teh moal urang karek mingguan aya bisikan kitu ka setan moal urang karek mingguan teh kinit cek setan kumaha cenah teh mending mingguan nang ulah langsung dilepaskeun mending eureun heula cenah di jalan awang heula di pos ame ini teh sugane anu milu jeung setan teh ya kana terus amoal teh kamu aku ngapeng golek mingguan teh pangasep teh mau aku ngapeng ngawang heula di jalan moal lepas we cenah atuh alus cik setan buru-buru atuh mari ini kitu mingguan panggeulana cicing ditu teh asup ka masjid teh ulah pangpaneurina lamun anjeun asup ka masjid panggeulana dina mingguan maka maneh teh panggetolna nah dinya cingna panggetolna pan maneh teh kitu ku batu teh maneh teh disebut jelema getol disebut jelema saleh ujungna hayang kapuji teu ikhlas teh tapi jeung urang nya mending kitu tah lapun teh amal urang amoal sekurang teh mah karena Allah we urang mah mingguan teh moal hayang kapuji hayang itu harus nangkuri di heula nya tong kana jelema teh setan teh ibadah kudu kana Allah engke ujungna bakal aya engke pan maneh asa panggetolna jadi aya ujug teh ya lamun aya ujug lapor deui ka amal nya kudu parakeun betah ieu. Nah, jadi ketika orang ibadah teh kali ulah alhamdulillah urang main geunah harampang urang gitu beres urang salat pohon ieu harampang salat pohon kumaha ari hati-hati nya bolak-balik eta setan ngagoda anak urang kudu hati-hati nya mata cek Sayyidina Utsman urang kudu sieun nomor katilu teh ka setan sieun setan ngabatalkeun kana amal ibadah urang nuka opat ayah opa min kibali malakil mauti ayah ulahu urang teh kudu sieun ka malaikat maut naon lagi kudu sieun
sabab sieun urang dicabut nyawa teh bisi dina kaayaan bigo pelati anillahi ta'ala dina kaayaan urang keur poho Allah. Maksudna kumaha? Maksudna sieun dicabut nyawa bautatan ae pujaatan min goi takut bisa bakal mati. Sieun dicabut nyawa ku sabab can aya sabab. Naon? Mau kaget, naon mau kaget teh? Jag-jag waringkas teu geuring teu naon cabut nyawa kau. Teh tanggung. Bisi urang keur sesenangan, bisi urang keur gagah dicabut nyawa keur teh eling ka Allah kilang. Awas. Alkilang aya teh sisirna teh kitu. Mata nu kamarin cairoskeun teh nu dicebuni teh. Ngakut keusik teh nyerak mobil mah tak nyerak mobil ge jag-jag beureuh. Keur nganyanakan batu ka mobil jadi walikat. Anu jadi walikat cenah urang mah mendeulai dina saung. Cengkap deui pada ketegang. Ngaranna teh maot kaget. Bisi dina kaayaan urang Allah urang dicabut nyawa mata cek ulama hade keur kumaha wae urang hiji aktivitas naon wae dina hate teh kudu tetep Allah ulah kok ya tuh ya Allah termacul Allah dina hate tapi ulah tarik deui nya ulah tarik deui hate we geus Allah ese teh kudu aya bimbingan guru mursyid kamil mukamil nya eta mah kumaha urang eling urang kitu we maca Quran salat maca subhanallah Allahu akbar naon we nu penting anu mata nyelingkeun urang ka Gusti Allah. Nu kalima urusieun teh kasaha min kibalid dunya ae mata iha wa jayatiha urusieun teh kana dunya. Urusieun kana dunya kumaha? Sieun kana dunya ku kakayaan urang. Sieun kakayaan urang teh matang naon? Matang ayat karo biha watus gilahu anil akhirah. Sieun kekayaan urang teh mata ngahalangan mata katumpul nepi ka pokok urang ka akhirat. Jeung sieun kana dunia teh ku sabab kagintingan atanapi kaindahan dunia. Ku sabab urang ngurus dunia loba nepi ka poho cul salat, cul mingguan, cul ngaji. Eta ku mata bae tadi ku sieun. Ya, ulah atau urang ketika dibere loba dunia, tapi urang teu daek salat, teu daek mingguan ulah atau eta teh ngaranna teh nu kitu panungkun di Allah. Cilaka. Ya. Nu terakhir anu kudu dipikasieun teh aya opa min kibalil ahliyal, kudu sieun ka keluarga anu wajib urang nafkahan, ka pamajikan, ka anak. Ari hati-hati. Anak jeung pamajikan bisa ka urang ayastagila bihim wa yustagilu lahu anil dzikrillahi ta'ala, bisa mohokeun zikir ka Allah, bisa mohokeun ka Allah. Kusabab urang sibuk fokus pikeun nganafkahan anak jeung pamajikan nepi ka poho kana salat, poho kana ibadah. Eta jelas. Ya, urang ngabelaan anak pamajikan nepi ka poho kana ibadah. Kapungkur emosi kuring bulan puasa. Keur usum layangan dulu 3 ekor mekak bukan layangan kalau aya nu nyakap nah tangan nyadap teh nyamun mun dan budak ajengan yang beda-beda cenah da urang mah cenah berpuasa mah dahar we kitu ngarokok cenah urang mah da cenah mata kieu teh cenah pangenapan pabalikan jeung anak ngadap teh capek cenah nah urang mah teu puasa ge cenah mata keluar beja-beja, tembak bener. Orang benyaman tak bener. Nyata alasan nanti dah orang menyadap capek, ketok wajib deh ngarapan pamajikan itu wajib. Daripada orang temarapan pamajikan, ku sebab puasa ini bocor puasa. Tapi cintanya, ayah nama gini dia kapangi. Ayas lagi labihim, payus lagi lunauk sing atau singsian ke anak pamajikan, anu wajib nganapan pula sampai ke nganapan anak pamajikan dan nepi ka poho Allah ya poho kana ibadah. Cilaka itu ya. Nah, jadi saudara Sayyidina Utsman ade kurusieun kana nu genep ieu ngan poin anu dina pertemuan ayeuna mah sing embut anu tadi lah anu matak nyalametkeun urang dikubur nu opat teh. Eta we. Jadi hasil tina mingonan kieu teh opat. Hiji naon tadi teh salat, kadua sedekah, katilu maca Quran,
kaopat maca tasbih anu kudu digawe anu ulahna hiji ngabohong, dua hianat, tilu ngadu-ngadu, sing hati-hati nomor kaopat dina masalah lisan. Eta lamun kapidamel kurang, eta lamun teu dipidamel kurang, mangka bakal nyalamet teu dikubur. Geus salamet dikubur, mangka di akhirat teh bakal salamet sama kubur teh gambaran mungkin di akhirat. Dikubur teh dibahagiakeun urang teh, mangka di akhirat teh bakal dibahagiakeun. Dikubur teh disiksa, masalah di akhirat teh bakal disiksa. Mudah-mudahan khusus itu kuring anu nyarita nah umum urang sadayana masih biasa ngalaksanakeun opat tadi oge masih biasa ngajaluhan anu opat tadi amin ya Allah ya rabbal alamin kabeh urang sadayana kitunya anu hadir di dieu oge dulu urang sadayana ketika maut urang nyanak iman sinaran Islam amin ya Allah ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa sallam hamdan ya rabbini amma wa yakatu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun